Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan kumaha kabarna, sehatnya sadayana, mugi-mugi orang aya dina kaayaan sehat walafiat, amin. Dinten ayeuna patepang deui sareng teacher urang diajar bahasa Sunda mika weruh tanda baca nu aya dina bahasa Sunda. Sok simaknya penjelasanana. Tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta mika weruh tanda panyeluk titik 2 jeung tanda kurung. Hideuk tangtu geus apal rupa-rupa tanda baca. Tanda baca dina bahasa Sunda sarua bae jeung tanda baca dina bahasa Indonesia. Kitu deui gunana. Ayeuna hideuk baris diajar tanda baca anu disebut tanda panyeluk atawa tanda seru, tanda titik 2 jeung tanda kurung. Pek titenan hiji-hijina. Kahiji, tanda panyeluk. Tanda panyeluk dina kalimah biasana digunakeun pikeun negeskeun atawa nuduhkeun parentah. Contona baca, tulis ku hideuk, pangmelikeun beas ka warung. Tina tilu kalimah eta ditungtungan ku tanda panyeluk atanapi tanda seru. Anu kadua nyaeta tanda titik 2. Tanda titik 2 dina kalimah biasana digunakeun pikeun a, ngeceskeun kalimah nu wanguna runtuyan. Contona Rani boga adi 3.2, Yusef selfie jeung Rina. B. Nuduhkeun kalimah dumasar paguneman atawa teks drama anu ditulis sanggeus ngaran tokoh. Anu katilu ngahapit angka atawa huruf. Contoh, Abdul titik 2 Lia rek indit kamana. Lia titik 2 rek ka pasar baru. Anu D. Ngeceskeun kalimah pikeun ngeusian tulisan biodata atanapi formulir. Contoh kalimahna, ketua titik 2 Nuni Sulistiani, wakil ketua titik 2 Ucup Sanusi. Anu katilu tanda kurung. Tanda kurung biasana digunakeun pikeun a. Nambahan keterangan ngeunaan singketan. Contoh kalimahna, Diana jeung Usman miluan latihan UKS. Harti UKS nyaeta usaha kesehatan sakola. Unggal balik sakolana. Anu kadua B. Ngahapit angka atawa huruf. Contona kahiji gunting, kadua kertas, katilu lem jeung sajabana.